Tulung. Dawala. Tulung. Modar sia. Kakang Semar. Iya nun. Astra Jingga. Dawala abdi. Iya. Meni loba pisan pamola hirup nate. Beki kolot teh kalah beki maceu. Mereka elekeun budak ngora deuleu. Lain ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh. Beki lungu. Beki turutaneun budak ngora ieu mah kalah Lungu somea teh mongkeun ka kolotan teh. Lain boboloneun. Cing kumaha di deweknya euy. Da dewek geus sakapung mikiran sorangan ai dewek. boro batur sorangan teh lieu Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Gara pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Aduh ampun. Ulah kaget satria. Punggawa saha anu ti mana? Punggawa jak gede ge. Ngaran kaula Jara Sabda. Sajana. Jara. Manya eta sangkilang deukeut teu kadenge. Udah kadenge ku aing Jara Sabda. atuh Ngatuh nanyakeun. Ieu bisi anu can ngadengeun. Jara Sabda. Ya. Di mana? Kaula ti negara Astina. Di negara Astina. Ya. Salaku naon di Astina? Kaula salaku senopati. Geus diistrenan ku Raja Astina, kaula salaku senopati negara Astina. Upami negara Astina aya banjang pakewu, kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana. Waduh, jelema anyar. wah jelema bunga Atawa jelema sewaan. Sajen. Ngaran kaula Ya. Arjuna. Sa. Arjuna. Iya. Naon? Eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh. Agehan batur. Kepres ya koing. Ganggu kadimatan batur. Ditakis ku abdi. Ayo teh nu gelo naon? Kawas nu teu jejeg. Unyuk sia. Ngaran teh Arjuna. Arjuna Adina Bima. laras. Aya ta? Ieu pawongan kaula ngaranna Semar. Semar Bandar Nangka. Keur budak nama Arif teh. Kieu aneh euy. Mung tos rada gede ku osid. Ari ieu saya. Abdi Primus. Saha? Primus. Primus sakereut. Ari itu di tukang. Abdi Ya. Sophia Lacuba. Waduh, kata Sophia Lacuba nepi ka orang ngonyol gitu Sopira Suba. Go. Punten cabok sia we. Punten. Arjuna ngaran. Teu salah. Upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun. Naon? Nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima. Lanceuk anjeun anu ngaran Bima. Sampun masing pati nebak kaning perlaya. Kuleungeun kaula. Ha? Ayeuna geus jadi arca, ngarti? Urang ngajar penggawa. Ieu nu diarah wae. Bener anjeun. Geus mateni ka Kang Bima teu salah.
sok sing harapan Arjuna wah cilaka ribut yun urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia Untung. Erek udah gitu. kurang ajar ayo dawala wait hebat Arjuna coba maju wait udang sia waduh kemana biu Kegagalan tangannya itu bisa mau. sahaja montong ngabongohan kemana biu Bakal kurang ajar sanu tuh atuh kaing jempe itu beja Wah. sial curi lain buah garelo jelema teh nya Leuing atuh. toba dek pipil guys ya ya nya itu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi mah dalam meh dunungan teh meureun dewek heula Tanggung jawab tanggung jawab segala rupa. lain seuri woi udah siap iya modar siap lu dawala tulung Wati. modar siap tulung oh siap ayangnya hoe aing geuleuh maju Biar tolong Sapratane puni Raden Gatot Kaca mulih ti Pringgandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak ayu lawan. Mularirang kecuang. wah aya naon Satu marah satu makin sama marah pada ayu lawan. Alah, rag-rag euy nyangsang ni tangga sukun. Totogeun Raden. Alah, aya Bang Bara. Tobatkan. Cuman. nya ditulungannya nyebut Bang Bara sia dan Kasih datang ka dunungan. Tolong. Gusti geuningan juragan anu malah. aya kejadian naon maneh heuh La ilaha illallah.
coba si horeng giningan dasar guru pajak umur mun abdi Gimana we gini kejadian naon kan nguningakeun tuang rama kulan ka Astina nyalira tuang rama juragan Bima suruh ke tuang paman. Kangjeng Rama ka Astina nyalira tuang rama ka Astina nyalira disusul ku tuang rama paman disusul deh ku abdi tuang pawongan disusul deh ku abdi tacan neda kayak bareng bot Barang kayak di warteg. kayak gitu nah atuh di jalan agan iya penak sareng urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda sumuhun beureum beungeut na teh Wah, borom. rata-rata dan beureum beungeut mah gede amek Gede amak jeung jeung goreng patut jahat deui ongko calonos ongko kebuah kana barang kahar teh. gemul ongko tuh kalapa biji teh cungap Siapa le? henteu teu beukeun kalapa mah kecang Siapa le? Bayar apa? jeung anu beureum beungeut mah rata-rata naon ceulina ngucur Oh, dia teh jauhan. susut tapi da si susut teh anger bau demu cek aing kita tadi oge Ngarti bener. kitu kulan sarang balad-baladna untung sayap baladna mari temah gunungan ayeuna nasib gunungan itu sarang tuang rama teh maot saha tuang rama di Astina tak eta jelema di mana ini jelmana pali ditu Sabar we. dewek mah pangsabarna hirup kumaha teh cicinge kalau jadi adi nggak mungkin carana ini eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru nah cari silai kabina-bina teuing aduh goblok Tolongan. Kumamun silaka. Kumamun akan buaya Boleh, gedeug. Muara. Akang kayaknya.